Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Revi Sundari Utami di dieu simkuring baris macakeun dongeng anu judulna Sakadang Koleangkak karya Ki Umbara. Zaman baheula aya hiji randa miskin, boga hiji anak awewe parawan geulis, jeung aya hiji patani henteu sugih ngan cukup. Eta patani boga anak jajaka. Patani jeung bojona ngajak bebesanan ka randa miskin. Cek nyi miskin, ari ngaluluy mayankeun mah kanu miskin dahar isuk henteu sore hees dina poporogok mangga teh teuing. Cek patani, engke tahun hareup urang salametkeun. Ti harita nyi miskin dicukupkeun hakan pakena ku eta patani, sarta nyi miskin sok nyaba ngadon ngendong di imah patani. Ari imahna jauh, kira-kira lalakon sapoe leumpang. Hiji mangsa nyi miskin geuring ripuh. Nyi miskin ngaeh bae hayang ngadahar cau, tapi henteu kasorang. Anakna menta ka tetangga-tetanggana eueuh nu mere. Ari rek menta ka bakal mitohana, teu deung di jalana, putina jauhna. Barang dina hiji tengah peuting, nyi miskin maot. Ku anakna maitna diteundeun di juru, dituruban ku dulang, diruruban sama krombeng. Tetangga-tetanggana pura-pura teu nyaraho bae. Anakna sapeuting henteu hees, nyeungceurikan indungna. Barang wayah subuh aya nu gugulutrukan dina palebah enggon mayit tea. Ari isuk-isuk diteang ku anakna, mayit indungna beut eueuh diteangan ka mana-mana henteu kapanggih. Ari di pipir imahna aya tangkal randu, teu lila aya nu nyuara dina luhur tangkal randu teh, nyaeta manuk koleangkak sarupa helang. Koleangkak anak, ulah rek ceurik cumeurik, tuturkeun ka langkang indung. Eta omongan sada anu ngawih, tetela sora indungna. Jadi nyi miskin teh jadi koleangkak. Eta koleangkak hihibeuran pipindahan kana unggal-unggal tangkal kai gede bari ngelak bae ngawih cara tadi. Ku anakna ditutur-tuturkeun, ari loyagna eta koleangkak teh ka imah patani, nyaeta pibesaneunana tea. Di pipir imah patani aya hiji tangkal kadu gede. Eta koleangkak eunteup di dinya bari ngawih, koleangkak kibesan, koleangkak nyibesan, geus sakieu bagja kula anak mah nyerenkeun bae. Patani jeung pamajikanana helokeun ngadenge koleangkak ngelak ngawih kitu. Ari sorana tetela sora nyi miskin. Eta koleangkak ditaekan, deuk ditewak ku patani tapi teu beunang. Terus eta koleangkak musna. Teu lila datang anakna nyi miskin, nubruk ka pimitohaeunana nu awewe. Bari ceurik cacarita yen indungna maot jadi koleangkak. Tidinya eta budak ku patani terus bae dikawinkeun ka anakna. Hiji mangsa salakina eta budak menta disiaran. Pamajikanana mimitina mah teu daekeun. Basana lamun hayang awet laki rabi rejeung kula, omat ulah hayang disiaran.
karana larangan gede. Aya wasiat indung kaula ulah sisiaran jeung lasalaki matak mulang ka asal mulih ka jati ngahiang kakahiangan nuturkeun lacak indung. Tapi salakina keukeuh bae menta disiaran. Terus ku pamajikanana disiaran bari ngawih kieu. Koleangkang indung ulah mulang kakahiangan muntacan rejeung pula. Barang eta budak ngawih kitu terus bijil bulu tina badana sarta salin rupa jadi koleangkang. Ari salakina reup bae hees. Bawani ngeunah disiaran bari dikawihan. Waktu salakina hudang kaget ngadeuleu pamajikanana eueuh. Ngan aya cecelukan dina suhunan imahna basana ulah diteangan. Kula mah aya di dieu dek nuturkeun sakadang indung. Barang salakina ngalieuk tetela aya koleangkak euteup dina suhunan imahna. Eta koleangkak ngawih, koleangkak kakak, koleangkak bapak, koleangkak ambu, kula mah ulah disiar dek nuturkeun sakadang indung. Tidinya eta koleangkak hiber musna. Salakina edan, kaedanan ku pamajikanana tuluy paeh. Nu matak ayeuna lamun aya koleangkak ngelak disada alamat deuk hujan. Sasakala nyi miskin maot mayitna henteu dimandian. Jadi eta koleangkak ngelak disada nangtang hujan hayang mandi. Mung sakitu ti sim kuring, hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.